Enggak, ciri asuh teh dina Trisakti Sunda teh sapertos kumaha. Jero ieu. Sampurasun sadayana Sampai seram. minangka dinu bahasa silih asuh teh lain saukur carita. Leresnya saya. Leres silih asuh teh luas. Lain saukur kolot ngasuh budak. Ya, jadi silih asuh teh urang teh jika naonnya contoh lah hal kecilnya adalah sok atuh berasuh gitu kan. Belah manana naonna jeung saha nu kudu diasuh. Nah, eta generasi nu tadi nu ngaran nu budaya. Tapi ieu mah kumandang abi nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kadulur-dulur anu di lembur oge baraya anu di kota mugia ning rasa rehat arageng milik baragja tur aya dina tang tayunganana Gusti. Alhamdulillah urang balik di dina ngarawu. Naon cenah ngamarina ngarawu teh? Ngawangkong di kopi hawu. Ngawangkong rame di kopi hawu. Rowas eta mah mimisan mah. Allahu Akbar. Berarti ngawangkong rame di kopi hawu. Oke. Makanya kita datengin tamu-tamu Yang istimewa. yang istimewa, yang rame, Harus. yang bawa anyut pas nonton tuh ngantuk. Kalau bisa terus Rame. orang rek cabut kering deui. Oke, ayeuna nya keur kabeneran itu Mang Marino. Mohon Alasan tiasa aya waktuna. Ya. Gitu urang kadongkapan Kang Dadanya urang rek ngawangkong nyaeta Trisakti di Sunda cenah. Dan acik sarap euy. Nah, nu disebutkeun Trisakti di Sunda teh naon, Cik? Wah, ieu sarap euy. Wih, atunya nya. Wah, ternyata ada Kang Dadan. Cahayanya ini Banget. asli. Boleh bisa kasumpingan. Kasumpingan. Salah sumping. Abi, Pak Abi masih Abi teh ngiringan. Abi mah tamu. Salerusna Ini diusir. Jadi itu orang kita soal podcast sebenarnya. Sama podcast gitu. Itu kasumpingan. Kasumpingan. Urang nu sumping. Ya, Abi nyumpingan nu gaduh Kopi hawu. kopi hawu. Gitu. Tepuk tangan ulah. Oh, tepuk tangan dong. Harus. Batu gala. Langsung dulu kali ya. Nah, eta teh Mohon. nya anjeunna sa dina kopi hawu teh Oke. kitunya. Selaku branding kopi hawu. Dan branding. Kopi hawu oge selaku Oh, branding. pelaku seni. Pelaku seni. Oge aktif sebagai pengamat budaya. udah, siap. Lah atuh. Ayo keprok mah. Iya tinggal sidik jari urang leuwih. Geser. Gesernya. Ngesang mah. Nah, eta gitu. Urang ngawangkongnya ngobrol. Ngawangkong. Kumaha itu ada damang? Alhamdulillah, Rapli Dama. Amarina kumaha? Dihalal kieu. Kendah. Oh, Sama kendah gitu. Bener. Tangkep. Bener. Dah kumaha Mang Marino damang? Damang alhamdulillah. Abi naho juga di dieu jug di telepon. Atuh kudu. Ah, jas hujan. Seorang. Ya pan tadi ditelepon buru ka dieu. Suara naik, suara. Oh, suara dengarkanlah aku. Tadi telepon. Insyaallah ya mau beres dulu. Mau beresnya. Mau beres. Sok atuh geura ditaros. Geura atuh ditambi gitu kan. Jol teh ditaruh wae itu karena naonan. Nah, Jadi ya teh kieu. Urang teh sabenerna mah jadi pas. ngagubrag. Aya gebragan. Gubrag-gabrug. kabruk. Cek aja mau balai. Gebrag gitu lah. Bawa orang Kuningan ge aya kitu podcast ternama ngarawu itu teh ya. Iya. Oh, jadi di Kuningan teh aya nama aya podcast ngarawu. Ngarawu. Nah, cik-cikan. Hari podcast ngarawu teh naon? Nah, jadi bintang kamu. Jangan orang sekali awang ya. Yo. Maksudnya iya nu tadi dirancang jadi host ya. Orang jadi bintang tamu. Nah, aing ngarawu Ada kedua yang ngarawu. Iya. Ngawangkong rame di kopi hawu di bawah naungan Yayasan Hibar Budaya. Weh. Jangan wae. Tapi biasanya ternyata si orang ngarawu teh eta teh di bawah Yayasan Hibar Budaya Nusantara. Leles. Tah ngabahas naon bae ari ngarawu. Seur atuh kahiji ngabahas lalu lintas. Oh, ada terus.
Nya kitu we. Tah. Ngarawu. Iya serius ya. Bener, serius. Nah, ini ngarawu teh ya. Nah aya Oh, Wah, memang ngobrol jauh-jauh orang teh ka dieu. Ngobrol kenal lalu lintas sama lu kain polwan anjing. Tinggal ketemu dengan polwan. Coba. ya, iya kan nggak bahas. Mohon, ya, pada- iya teh ngarawu teh cika naon. Bahas tentang naon. Serap deui Pak. Kita selalu ikat pamit di udah nembe skip ya tapi aya tingit kitu nih. ya tah naon cik arapli ari ngarawu teh Jadi ngarawu ieu teh gitunya keur wadah gitu, keur wadah para seniman, oh para budayawan anu lungsur langsar historis anjeunna dina selaku naonnya urang budayawan ngalalakonnya dina ngalakon teh gitunya jadi mun ieu teh mah naon ngahibarkeun naon nu janten lalakon anjeunna salami dina kesenian kebudayaan Nah, atau ngalakonan kebudayaan ada saya bisa di-sharing gitu Ah. histori pengalaman gitu. nah, Tapi omat cenah aya cek Sunda mah. Ngarawu kusiku ulah kan ulahnya. Ulah emang jadi kuduna ngarawuna ku beko jadi sekali ngarawu pan menang loba ngarawu ku siku mah geus jelas mau menang cek Tah, bahasa kolot ge mah Filosofi ngadegna kopi hawa teh tinu ngarawu ku beko. henteu Pak Oh, murah jadi kami ngarawu ku beko mah eta mah balada Ngabalada. ari hawu mana kapungkur atuh kebon sapu Kebon sampeun. oh teh Jadi teh dirawu. henteu Dipacul. dicabutnya ya dipacul Gitu. jadi rata itu dari kode wae kewe ieu keur ngawawancara host itu jadi judul teh wawancara host kurang bet teuing ngarawu tah aya ketertarikan naon dina ngarawu ieu teh Iya tuh seueur. nya nah kudu bet ngarawu geuningan Pan aing ngarawu teh ieu saeutik gedena gitu ya, saeutik gedena ieu kedah aya gitu ilmu anu masuk. Anu dicandak Anu dicandak, anu bisa teh kena dirawat. jadi tuntunan Bener. benernya mah rapinya lah res pisan udud kaci Kaci aman. terus kayak kena udud lah Mangga Jadi teh mah aya teh ngarawu dina kusiku. ngarawu teh Mohon. nu berarti kena ngajantankeun tontonan anu nyandak tentu Benar. mainan gitunya Benar. jadi urang berenang ulah tontonan satonton-tontonan gitunya urang atau urang minton sapiton-pitonan Laras. manglaplinya gitunya tah dina ngarawu berarti ieu teh ngarawu teh tos sabaraha episode Ayeuna teh episode anu kadua. kedua Ujung ngabaladah teh. baladahnya nah pemirsa jadi satacan ngarawu ieu dimulai pan kamari teh apaleun ngarawu teh naon tah babi ayeuna diwawancara ieu hostna nah buat kudu ngarawu jeung nah buat Nah, bet ngarawu lain ngarawelnya. benar tapi eta benar Bener kan? Ngawal kong bari rame Rewel. bari rewel ulahnya. ulah membawa bisi Cinta. nyata ayeuna berarti bahas naon bae gitu dina ngarawu teh. Waduh. Ieu baraya ngarawu ayeuna teh nya dina ngarawu ieu teh step by step cenah lah sedikit demi Step by sedikit. step. Keur ngalonjakeun kebudayaan lokal teh. Oh, nya. Jadi budaya lokal teh mungkin butuh wadah media. Jadi keur pengaduan ke masyarakat bahwasana ieu budaya lokal ge aya anu sakieu aheng anu sakieu saena gitu. Mohon. Nah, pemirsa pilih aya bahasan anu hoyong dibahas dina ngarawu mangga tak komen dina Nah. tanya Hmm. komen kekan ku tim ngarawu teh panginten disusun ye saha narasumberna Narasumber. saha terus kedah kumaha meureunanya Bener. mung hapuntenna ieu mah bilih nah aya nu kirang merenah meureunnya Bener. rapinya kana naon antara pikiran sapamahaman dina antawisna dina filosofina sareng segala rupina nuhunkeun dihapunten tapi ieu mah sejak ngawangkong pan ya Bener. ngobrol hungkul ya aya disclaimer heula saya disclaimer saeutik kitu nya mereka Tanda kutip. selamat mohon tah ieu teh salah sawios meureun sami sapi sijeng hawu ge dina Gitu. nu ngora nu ngabudaya Bener. nu ngora nu ngabudaya jadi ayeuna mah
budak ngora teh kudu bisa ngabudaya sangkan apa kana jati diri. Bener. Itu meureun mah nya. Leres. Nah, ieu meureun salah saji alasan ngarawu ge kitu nya. Leres atuh da ayeuna kan budak ngora ku urang diraeh jeung dirangkul bahwasana henteu bosan kieu gitu budaya teh. Alah budaya teh luas. Itu monoton ya. Itu monoton. Nu ngora nu ngabudaya. Nu kalau Kami bapak mah nu ngabudah. Budaya mungkin kan budaya itu luas ya pangentannya. Mohon Aya nu ngora nu ngabudaya Inggris. Aya eta kan naon namanya? Iya, kan? Eta fenomena saat ini nya. Fenomena orang saat nu ini. ngabudaya Korea, orang nu ngabudaya Eropa. Barat, Eropa gitu nya. Tapi apakah naon eta teh budaya urang, jati diri urang lain? Berarti kedah dienggal di teang. Saha diri anjeun sok gerak aja ngobrol. Anjing, si eta kan ada bener. Bener. Eta gitu. Antu gitu. Salah oge. Ya gitu kata jararnya. Benernya. Nah, diri urang, jeung asal ti mana urang bakal balik ka mana urang. Bener. Asa. Tak ada nyambung ya karena asih asuh asih teh. Asih asuh asih asa. Heeh, usah asah asih asuh teh. Bener. Ada nyambung. Host ge hari jadi narasumber mah jual balelo. Iya, sok ayeuna makana urang mung jadi narasumber. Bae we jadi banyak bebas ya geus dibere skrip keluar we tina skrip. Kan bingung sorangan tah. Padul ya aji ke aing mah tuan rumah. Madodet lah. Madodet. Aduh, tapi jangan hartosna urang pada di dieu pun Bener. kadang ngarawu. Leres. Ngarawu da urang teh kedah perkenalan heula ieu ka pemirsa sadayana teh. Meureun ieu teh program naon jo cenah aya barudak ngorang ngebahasan tentang bahasan-bahasan Sunda bari jeung bahasana teh wah jauh tidaknya mencakennya nama gitu nya tapi ieu mah ting cadaring bahwa budak ngora teh nya keneh kana budaya Sunda keur hayang ngaguardi budaya Sunda atau pamina ayeuna pamirsa aya usulannya narasumber Kang coba ieu narasumber ieu margi anjeunna gaduh naon namanya Supaya kumbang. sanes Sanes. anjeunna masih nyepeng dina tetakon hiji tradisi Leres. tapi hiji budaya hayu mangga dilebetkeun kana komennya mungkin orang telusur sasarengan orang luar sasarengan Ngobrol urang ke beda sasarengan. sasarengan Leres. ngobrolnya da sifatna ngarawu janten si ngarawu ieu mah langkung bebas tapi kumaha si bebas eta teh nyandak nilai-nilai tapi nu tontonan jadi tuntunan teh nya gitu pangitna Bener. Bang. dugi ka dieu we gitu podcastnya Atas wabillahi taufiq wal hidayah. Tancan. Heula. Aduh. Nulisan Cik waji eta cigaret heula atuh ya. Ieu ala rudud aing hanteu ieu mah euy. Saya teh halus bajuna kemis euy. Ya mah sambil longguan we ya mau udut bari yang di ieu nang si Jatinangor sana. Jangan kumaha Kang? Iya oge Nah, meureun naon ngaranna teh nya urang selaku budak ngora nya anu masih kena tetalepa dina budaya. Nuhun hatur nuhun. Oke cecep nama di pangkar. Nuhun. Nu masih kena tetalepa dina budaya gitu. Leres. Urang teh gitu nuju keneh diajar lah. Ya. Tetap masih kena diajar kana kebudayaan. Diajarnya. Bukan berarti urang kikieuan teh Harus biasanya karena bilang ti batur ampun paralu Heeh. apunten kasadayana. Nah, tapi urang keur diajar teh otomatis seueur pertanyaan. Seueur pertarosan, da budak ngora teh hayang apal. Hayang apal. Hayang apal. Tadi kaseueuranana teh gitunya di luar teh gitu ya menurut urang sadaya Beres. gitunya. Terutama menurut Kang Dadan ya Terus kumandangna nya panggeunan. gitu. Nah, urang teh kan karena jati diri Sunda Jati diri cenah. Sunda. Jati Leres. diri Sunda teh. Nah anu disebutkeun silih asah silih asuh teh urang gitunya di dieu. Ya sih. Asah asih asuhnya nya tilu pondasi eta nu kurang kedah dikenal ke Sebata Trisakti Sunda tah eta. kedah dikenalkeunnya nah ayeuna mah sangkan adil ya pemirsanya. Jadi si Trisakti Sunda teh urang bagi ka tiluan ya. Nya san asih, asuh, asah. Nah, kan orang penar sasarangan. Tentunya kumandangna Kang Marino tina asuh teh kumaha. Oke. Kumandangna Mang Rapli dina asih teh kumaha. Leres. Kayak meureunan kumandang pemirsa dina asah teh kumaha. Kan abi mah ngahosan. Beres. Kayaknya sok jika ayeuna bade ti Kang Marino lah tah Kang Mang Rapli Bos lah. dong. Kan aku mah tadi kan budak ngora teh hayang seueur nu apal. Kan di dieu teh Hoyong apal, abi mah teh hoyong apal, Paling hoyong ora. norton.
alay minimal nasi Minimal bisa bejo. dipunduk. Ngacikan ka Mang Rapli nya, Mang Rapli ya. Silih asah teh kumaha cikan Mang Rapli? Silih asah, ada disebutkan silih asah ya menurut Abi ya. Menurut Itu Abi, wae da ieu mah ya. kumandang Mang Rapli nya sama Ah. terang ka Mang Rapli. Menurut Abi silih asah teh silih geuingkeun kan ulah silih suntrungkeun. Oh, Ya, bener eta. Silih geuingkeun kitu keur papadana. Entah itu ka urangna kanu papada urang oge ka alam. ka alamna. Itu bukan berarti orang ngageuingkeun tangkal kalapa lain. Bangun dong. Antung we bobo gitu teh sampean antung kan. Kan ruasnya Iya, sok-sok ruas. ningali tanggal kalapa ngagalong. Seorang geus digaingkeun ku Mang Rapli silih asah teh. Silih asah. Teu teh Bener, gitu. Maksudna gitu. Maksudnya silih asah kitu teh pernahkeun gitu. Terus dipernahkeun ieu peplakan keur di mana? Ya. Kan cenah aya leuweung garapan, aya leuweung tutupan, aya leuweung larangan, nah dipernahkeun urangnya Ya, diasah gitu teh. Tah, ayeuna lajeng ka Mang Marino. Itu kan ada cara tenang host. Boro urang yang geus rek Beureun eta teh saluyu oge nya lamun enak urang silih geuingkeun kan saluyu oge dina Quran mah dina Al Asr-nya urang silih geuingkeun dina kahadean, dina kasobaran gitu nya Mang Rapli nya. Jadi artina orang Sunda teh kedah silih geuingkeun nya dina sanap sakapapadana teh nya ke kahadeananya kasobarana gitu. Jadi Sunda jeung Islam teh sabenerna mah adu manis. Aduh manis. Teu pagedug nya artinya pagedug. Tah ayeuna lajeng ka Kang Marino. Silih asuh tah Kang Marino kan silih asah, silih asuh. Naon kumandangna Kang Marino teh dina silih asuh teh sapertos kumaha cika. Ulah wara dijawab heula, aya inspirasi heula gitu. Nah, kumaha? Kudu dikopihan bener teh. Nya tuh abi mah da resepna bajigur Oh, aya bajigur gitu. mohon soalnya cangkalengan. Oh, Mohon Kenyal-kenyal. kenyal-kenyal gitu. Mangga. Dongkapkeun Mang Abay. bajigur. Abay tah. We ulah tegang teuing. Langgar kamera eta bujur ka mana-mana. Ada belah dieu atuh. Meh kasepna katingali ganteng bae. Ieu kopi. Nuhun ieu mah. Aduh, cek budak orang ayeuna namanya. Nah, dia kita nagog heula sekali meh bisa asup kana prem. Nagog di dieu. Ente nagog di dieu set Senyum dulu. nagog set nalieu ka ditu. Aing kena prank dong. Tah Kudu Mang Abay. Abay alah. Tah ieu teh produk kopi hawu amang. Sadayana baraya dulur ngarawu. Iya produk-produk kopi hawu mah nggak sumpingan ka dieu ka kopi hawunya Mang Marino. Ya, tadi aku pesan burger nggak ada. Ya nya atuh di Eropa Oh, di Eropa ya. Aduh, aku lupa. Diminum dulu dong. Cheers nih, brother. Cheers nih. Yoi, Kita man. saya maduan eta. Madu. Gitu, madu. Tangan kanan Oh, mantap ya bajigur ya. ngopi sadayana. Oh, ngopi. Tapi tak ieu mah godogan jahe sareng pandan. Kumargi abi rada nuju salesma ieu teh janten tak ieu sae kanggo kana tenggorokan, batuk gitu nya. Salesma, rebo, kemis. Salah sae. Oh, salah. Oh, itu kamis. Ya. Mungkin maduna. Tah dieu bener asup. Nah, gitu lajeng ayeuna kana silih asuh Kang Marino. Mangga silih asuh teh dina Trisakti Sunda teh sapertos kumaha Jero Sampurasun sadayana. sampai seram. Minangka dinu bahasa silih asuh teh lain saukur carita. Leresnya. Leres silih asuh teh luas. Lain saukur kolot ngasuh budak. Ya, jadi silih asuh teh orang teh jika naonnya contoh lah hal kecilnya adalah sok atuh berasuh gitu kan. Belah manana naonna jeung saha nu kudu diasuh. Nah, eta generasi nu tadi nu ngaran nu budaya. Tapi ieu mah kumandang abi nya. sama komandang Kang Marino we. Silih asuh ini teh menurut abi contoh ya. Jika ayeuna ieu mah hal-hal nu sehari-hari lah. Contoh ayeuna anggaplah kota-kota besar Bandung lah contohnya. Punten. Terus jarang.
jarang melangkinya Langki nu gitu teh punten gitu kan. Naon sia punten goblok. Jadi gelut. Ulah tanya. Henteu tah. Nah, ku sabab kunaon? Contoh adalah jieun nu nyebut punten teh nu ngora kanu saluhureun. Tapi nu saluhureun jarang nyebut punten ka. Nu sandapeun kuduna bisa jadi contoh. Tah silih asuh teh nyaeta urang kudu bisa ngasuh diri urang sorangan. Naon ngaranna teh? Geus diaranan encan tadina. Naon? Tadi naon ngaranna teh diaranan acan. Si goblok urusan ngaranna teh naonnya tadi? Tuh. Tadi diaranan. Yang ngaranna teh jadi si kolot ieu teh nya kudu bisa nyontongan. Ayeuna budak leutik ieu nya keur naon keur ngadu muncang, keur ngarariung. Punten, belajar ulah. Urang kudu bisa ngasuh diri, ngasuh emosi, jeung ngasuh arogansi. Anjing, kalau kenyot. Saya kan jantan ngasuh teh eta teh mangrupi hiji hubungan antara nu sepuh ngahargaan kana orang ngahormat kana sepuhnya. Si hargaan ngasuh teh yang kabatur ka diri, kudu diasuh. Emosi ngabubulak, contoh sigananya anjing booking nu 300 ya. haram kudu diasuh emosi teh kan aya KUA sok atuh geura nikah tah eta ngasuh diri teh ngasuh nafsu ngasuh kanyaan kasakeun anjing goblok gede sia eta aing naon mah nu 300 teh naon ember nu anti pecah jadi nanti kudu ngasuhnya ulah diadu-adu ulah gitu. Insyaallah ieu anu ngedit pasti dia. Ya, mangki teh. Ya, tapi keun naon namina teh hartosna dina seueurna heureuy urang teh aya nilai-nilai tadi silih asah teh Mang Rafli nya. Silih asuh ti abdi nu kadang ke silih asih. Mangga ti pemirsa pemain silih asih. Jadi atuh teu saah. Ieu maksudna naon ieu kumaha ya? Nu gaduh urang ada rombong tamu. Mun sok pamirsa we aya mah komen dalim. Bilin tadi deui. Mun ya kitu nya urang mah guar sasarangannya. Asih teh kumaha di mana urang naon namina teh kedah gaduh rasa sayang atana pinaonnya. Wih karena kodratna. Jadi bahwa kurangnya lahir bukannya kayaknya Agusti kayaknya Ibu Ramanya oke kurangnya tadi dina asuh dina asah eta aya kanya jadi segala rupi dina kehidupan urang teh kena didasaran ku kasih sayang kanya jadi asih. Nah jadi di Sunda mah komplit Pak silih asah silih asih silih asuh silih wangian sana silih asaan kade bener abi mah teh seurin teh abi mah teh seurin anu serius dah ke honorna dipotong ya jadi gitu ya dia trinaon namanya tadi teh Trisakti Sunda teh nya eta gitu nya nu hal nu paling mendasar tapi prinsip pami saur abi nya mana abi jadi basicnya mohon paling basic teh eta nu nandakeun bahwa urang teh antara jati diri Sunda jati diri orang Sunda teh tah eta silih asah silih asih silih asuh di mana orang biasa silih asah menurut silih geuingkeun silih ngadidi ka sasama silih asih silih mikanya silih asuh oge silih naon namanya teh tadi mangerino silih asuh teh nya silih menghormati dan tiasa merenahkeun satu sama lain gitu nya oge silih wangian silih nyebarkeun wawangi nyebarkeun kebaikan nya di Sunda teh eta nya nu paling prinsipkeun ari sejarah sareng naon namina teh carita leluhur urang kapukul eta mah pasti ngiringan gitu nya tapi nu paling minimal tak orang teh supaya jati diri orang Sunda teh ilang teh ical gitu nya tak orang minimal ngokolapkeun atana pinyepeng dina kahirupan teh silih asah silih asih silih asuh silih wangian beres kitu berenang ka madunya beres itu ayeuna teras naon deui teh kedah dina nya eta teh geuning ayeuna kitunya di era globalisasi lah globalisasi di era globalisasi anu memang zaman makin maju gitu nya zaman makin maju terus urang-urang budak ngora anu memang menurut abi gitunya budak ngora ieu teh termasukna
memandang orang-orang kebudayaan itu kuno nya laras tinggalin padahal mah luasnya asli nama gitu. mohon Nah, nggak masukkan atau napi ngiklankan silih asah silih asuh silih asik kabudak merate kudu kumaha cik dah Marino Main goblok jadi narasumber. ya cik teh artinya makan orang ngobrol ya. langkong Saur abdi mah sanes broadcast saya broadcastnya. Jadi itu mah karena ngalamun lo jadi karena ayeuna zaman beki majunya jadi pengaruh di luar teh kan beki ageng gitu ya beki ageng. Nah kumaha cara orang Sunda karena pinungoran budaya ya ngokolakeun tri sakti Sunda ieu di budak ngora teh tah kumaha nerapkeun deui nilai silih asa silih asuh silih asih silih wangian di Sunda teh kira kumaha kabar orangna cik kan Marino kayak orang bahas we sasarangan pemenang masing-masing lupa TikTok wah ya YouTube Edusnya subscribe lah pokoknya sabrek ayeuna orang carana kumaha ieu si budaya teh naon tadi teh luas oge mancen luas gitu apa sih. karena jati diri Nah, jatuh diri nanya eta orang sebagai kudu bisa jadi contoh. benar Jadi ai budak orang mah ada di ulah-ulah beki ngabretnya, beki ngagerengseng diulah-ulah beki wah gitu beki edan gitunya makin menjadi gitu kan. Cuman ya itu dia yaitulah anak muda gitu. Jadi apapun itu orang kudu bisa jadi contoh nupi hadeun kangge generasi urang. Ayeuna nyorekan ieu handphone tong main handphone. Damai kan eta lain jadi contoh. Lamun Kang Dadan mah cenah urang teh kudu sauyunan dina ieu sanes mah eta mah ieu terbaik. Nah, ieu nah soca jeung ketinggalian cepil jeung danguna irung jeung pangangseuna keucap jeung rasana ta eta kedah diambil sadaya panginten jadi contoh kanu ngora teu kengeng kitu awon goblok nya jadi siga gitulah urang kudu bisa jadi contoh lah merasa gitu. mohon nah Mang Rapli cikon kumaha tadi pertarusan Mang Rapli dijawab ku Mang Rapli deui ya jadi kan ada emang orang serang main orang diusir sok banget padahal we urang nanya sok padahal ada orang nanya jadi mikir dia pertanyaan orang tanya padahal sok ya cikan Mang Rapli cekan Mang Rapli ya keur naon namana teh nyiarkeun deui nya kahadean atau Trisakti Sunda ieu ka budak urang teh kedah kumaha tadi oge nyambung berarti Mang Marino nya nyambung orang kudu mika contoh kan jadi generasi urang gitu termasuk Mang Marino nyentuhan ka abi da abi teh teh umur teh karek tadi magrib keluar teh asana teh dari mah percepatan Pak di ieu mun urang mah mun di Sunda mah di naon karbi teh di ieu di cleaning iki kaget nih mas jawabannya cleaning servis dulu kali minum nah menurut abi mah gitunya ayeuna ka generasi zaman ayeuna anu memang gempuran dari mana-mana oge ningali dina media sosial dina TikTok, dina YouTube, dina Instagram, jeung saja bakna media-media sosial. Dikasih biru segala rupa aya. Ayeuna mah gitu. Urang cara nyiarkeun teh namanya, cara nyiarkeunana menurut abi urang kedah ngigelan zaman teh nya. Kitu ngigelan zaman kumaha carana silih asah, silih asuh, silih asih sareng silih wangi teh tersalurkan. Gitu. Tersalurkan lewat media. Itu maksudnya tadi cara disebut kuno cenah Mang Rapli. Nah, kumaha carana tah? Itu mah kuno enggak mau aku mah silih asuh. Apa sih silih asuh itu aku enggak asaan aja. Iya, sok gimana? Ya tergantung dari yang tergayot. Burayot teh kadaharan 3 rucuk aja. Lanjut. Nah, tergantung. Sekian teh aing nanya. Ya. Lajang. Ulang. Paur anjing. Paur. Lajang. Ya tergantung teh kumaha penangkapanana. Da ayeuna mah cenah kedah jadi naon ngaranna teh nya pemikir. Otomatis secara tidak langsung dina media teh dinilai ku aranjeunna teh ina naonan sih gitu. Makanya terus bergulir dina ngarawu teh manjang gitu. Jadi filosofina ternyata ka dieu. Saya oge bukan kuno ternyata pemikiran urang anu ningali bahwasana
dina susundaan kita itu kuno ternyata iya jati diri orang teh. Ayahnya di kopi hawa mah aya ngaranna Sunda Gaya. Wah eta Sunda Gaya. Nah, orang Sunda kudu gaya. kudu gaya. Lain loba gaya. Nya. Nya hartosna orang Sunda kudu gaya teh. Ieu ge pedarna secara pondok panjang. Mejeuna Nah, nya lamun secara cocokologi bahasa eta tina gama taya. Gama ieu teh kacau. Taya ieu teh taya. Tidak ada kekacauan sama dengan agama. Tapi gama taya eta tiasa dihartikeun kana suwung. Suwung artina ngaleungitkeun hiji, ngahadirkeun hiji. Nah, pami tauhid mah. Tapi intina orang Sunda kudu gaya. Orang Sunda ulah eleh ku passion. Benar. Ya, ayeuna kan orang lebih menormalisasi naon namina teh putra atau napi putri anu ngangge putrinya anu ngangge rok mini teh putra mah teu aya. Rok mini Anu nganggo rok mini atau napi crop top atau napi ayeuna Korean style, cenah Juku style. Ayeuna urang fenomena ayeuna teh kan nganormalisasi etanya. Nya. Bahwa eta teh normal, oh fashion, keren gaya. Itu tah. Orang Sunda masanya kudu gaya. Ku anggoan rasa protes Kang Marino. anjir ulah Iya, cita rasa Sundanya. Iya, cita rasa Sunda rumah makan Sunda sang kopi habu. Oke, next. Iya. Nah, aya Kang Rafli kan tuh iket salah sawios dina naon namanya cara ciri orang Sunda. Dan aya mangkun teh cikan ieu. Nah, Aya mangkun teh, ieu mangkun teh anu unggal bungi teh ngadu kencang. Nah, mangkun teh aya kabel kenal mangkun teh. Dia kagok dia mah. Pemirsa ya Onadio. Menjajabkan bae. Kapan dia lah tuh konser? Konseran anu gaduh darah mah. Iya, sakenapa dia? Ali mah. Kali Maka perbios. Mangga. Nuhun teh nuhun ah. Nuhun. Mangga teh tah kitunya euy deui kana Sunda gaya gitu artosna dina fashion. Dina fashion orang Sunda kudu gaya. Bener. Kudu paham karena filosofina iket. Kudu paham karena filosofina pangsi. Kudu paham karena filosofina sinjang. Kumargi naon mangkapi si fashion ieu teh salah sawios anu ngarobih karakter jalmi secara instan. wah bener. Benernya orang dalam make iket jeung make pangsir jeung make atau make samping jeung kieu nya moal mungkin mengkat tempat-tempat anu teu samestina Anggian misalkan Gunung Merapi, gitu, Malah misalkan ke tempat hiburan malam gitu kan ya Beres. idola. gitunya tapi pami urang nganggo lancingan roek nganggo jaket kulit sanes abinga awalnya tapi hartosna memang eta budaya nanti kulon. Mohon Bapak iya bisaan bae. Jadi kitunya hartosna ieu kita eta mah di skip nya. Dipotong gitunya. Jadi Sunda gaya teh orang Sunda teh hiji kudu gaya dina fashion. Dina fashion ieu teh kan teras karena karakter atau tapi karena perilaku, karena tutur kata. Jadi budaya teh sangat luas sekali teu mung saukur ayeuna orang kesenian unggul henteu. Atanapi tina bahasa unggul henteu. Atanapi tina perilaku unggul sanes. Itunya tapi budaya eta mangrupi satu kesatuan dina tatanan kehidupan. Gitunya jadi budaya Sunda kudu keren. Orang segala rupina kudu keren tadi termasuk masian contoh orang oge sirigeuingkeun orang oge saling berkasih sayang nah tina tripanca Trisakti Sunda ieu Trisakti Sunda ieu anu naon namina teh ngokulakeun jati dirina orang Sunda gitu pangitan tinu hal kecil nya Nya. tinu fashion ge mungkin anu jerona mah da nuturkeun eta mah nuturkeun artina gen urang ketika urang dilahirkan di Sunda gen urang oge bakal aktif punya aliran. beres Nah, artosna ketika orang tadi pemisah Kang Marino mah urang ngasuh ka diri urang. Urang apal ka diri urang. Nah, tidinya urang komunikasi sareng jati diri urang. beres Gitu. Urang di urang Sunda jati dirina kudu orang Sunda, Pak. Bener. Tina nami, tina bahasa, tina angguan. Ya kudu nyirikeun orang Sunda. beres jika nami abi kan Marino Nah, Sunda banget dong Marino teh kumargi kapungkurna pelautnya. enggak nama yang nggak konsisten aja
Sebenarnya mah Mari. no. Nah eta ternyata filosofi asli tina Marino. Marino. Nah, jadi ngokolakeun ka budak ayeuna mah kudu keren nya. Kudu keren. Cieuna gaya teh kan naon barudak skateboardnya, Iya. make pangsi, make ikat ternyata keren. Keren. Tibatan ayeuna make topi merek tut gitu kan. Ya. Atau make baju gombrang gede teuing kan gitu kan. Tibatan eta ternyata orang Sunda ge bisa keren. Itu ku dina passion keur budak ngora. Oge lamun dina bahasa dah dan teu oleh deui lamun ayeuna urang ngomong bahasa Sunda oge ulah sieun salah dina kasar Benar. ya Aya hamplas. aya hamplas kayak tengah halusan mah nya Halusan mah gitu nya Beres. keunda engke oge diajar jadi mun aya budak ngora ayeuna ngomong kasar gitu nya ulah langsung digeureuh ulah langsung disieu mah budak teh ngomong kasar pan gitu contoh aja di kasarnya tah engke urang mah geureuhna meureunnan yang ulah nyarasa ulah kitu supaya kasaluhureun mah nyarasa kira kieu Yang ulah nyarios teh ulah kitu. Babaladugannya kayak orang goro pura gaji misalnya. nah, Bahasana. Ini bahasa teh kasar orang canda hamplas lah orang halus Si bibirna teh. bibir nate sinarata ya jadi hartos Kalian orang Sunda gaya lah pokoknya namanya orang Sunda kudu gaya Bener. sangkat si budak orang ayeuna teh tertarik diajar karena budaya Sunda Eta. dia ulah digeureuh ketika ayeuna naon aya nu sawastra nyapanya si hibar budaya teh pan aya Beres. hiji program teh nu sawastra tapi gerakan berkain Beres. gerakan berkain itu teh supaya lebat ke budak ngora bahwa kecintaan budak ngora karena berkain atau ketika budak ngora berkain teh anjeunna ngaraos gaya tah tadi pak beladuk eta teh pidak keur dibabuk apa itu keur jeung mangkun teh keur ngarumuncal gitunya jadi ieu gerakan berkain ieu teh keur ka budak ngora sangkan aranjeunna ngawitan dia mengenal karena wastra warisan tradisi salah sawisna eta aya batik di Sunda mah nya aya tinun gitunya eta nu tiasa dipelajari ku barudak ngora Sunda ayeuna batik kunaon batik kan eta kekayaan warisan tradisi anu wah luar biasa Bahasanya aya. atuh seni dina naon namina teh cara ngadamel naon ge wah prosesna nu panjang kada suwung nu batik nu nyanting Beres. diselup segala gunanya Samaruk murah, gerasok abi pa ya nanya ka sini nih. mohon Atau ka Bandung nya tukang antik kungkul gitu. Jugo-jug no. Samping. Orang teh aya sampingnya dan nu kolot gitu kan ya. Merekna Tiga Nagri. nah Eta hargana. batik tiga negeri Batik Tiga Nagri. Sabaraha ada itu teh? Sajutaan mah orangnya. langkung Pak. Langkung tuh. Langkung. Berarti teu murah. Teu murah margi batik tiga negeri terang silsilahna Pak Teu abi. margi si batik tiga negeri eta teh anjeunna si batik eta dicelup di 3 kota. Oke. Jadi masing-masing kota gadu warna. Aya nu gadu warna beureum di mana gitunya. Abi bilih lepat nyebatkeun kotana warna biru di mana, warna hideung atau pisogana di mana gitu. Jadi tiga negeri teh memang si batik ieu dicandak kemana-mana Pak. Dinu hiji teh. Jadi keur nyelup warna ieu dicandak ka dieu. Kayak dicanting deui ditutupan warna ieu dicandak ka dieu, ditutupan deui. Nah eta mah kanggo batik ke urang tiasa bahas di episode salajengna nya keun urang naon namanya teh nyumpingkeun narasumber anu anjeunna memang kompeten dina batik. Sepados karena itu salah sawios warisan tradisi. Tah si nu sawastra ieu nyobi ngokolakeun naon namina teh naon anu jadi warisan tradisi tadi supados nerap ka barudak ngora. Itunya eta dina naon dina fashion gitu kan kayak batik guys. Kitu Mang Rapi carita nama ieu mah dongeng enteng we pas sore gitu. Pas sore. Rajang deui naon deui aya naon deui teh. Nya tadi Sebenarnya pengaplikasian kita sekarang teh itu orang geus silih geuingkeun, silih asuh urang teh ayeuna. nya eta teh urang teh nyontohan Terus langsung aplikasinya. Nah, eta mah hal-hal anu prinsip anu mendasar, anu hal sederhana. Jadi orang Sunda sanes kanu rariduna baik, tapi sanes kanu stylena hungkul. Nya sanes kanu stylena hungkul tapi hartosna pasti ngandung filosofi. Anu filosofi nah urang mah ayeuna meureun kedah ngikelan zaman nya mah rapinya. Tapi orang oge teu ngahilapkeun cara ciri jeung jati diri orang Sunda. Nah, gitu panginten pemirsa. Ya. nah ikut Soalnya pawang hujan. Nya. Amannya
Tapi nyakeun gitu artisna nganggo iket san pawang hujan hungkul gitu da ieu ge Pawang orai kan, pawang orai aya Seueur lah gitu. Stigma eta teh sebetulnya sudah biarkan saja. mohon gitu da keun da eta mah sanes pawangna tapi hartosna aya cara ciri jati diri Sunda dina Eta iket teh dina iket. nya aya iket teh macam-macamnya marape aya bae cik ari iket teh marapli Aduh, Anjing kan iket ayeuna. Iya pemirsa ieu ngaluas pisan. henteu kan ieu mah nuju ngabahas tentang ngarabu nanya Mohon leres. supados pemirsa teh terang naon sih ari ngarabu teh Nah. ngarabu teh janten kin kapayun kan orang bahasan-bahasan eta anu tiasa dibahas dina ngarabu Siapa tahu besok bisa tambah rapi lebih. ya jangan tambah parah Jangan tambah marah ya. doa Yoi. Tuh, jadi hampura ya nu nyerat skrip ayeuna geser ka ditu ka dieu supados ngajelaskeun naon eta ngarabu tapi urang sakedak cerdik bedah nya Bedah. sangkan ieu tontonan ngarabu teh janten tuntunan khususna bagi beureun orang Sunda oge umumna ngebuat bukan dari bedah. Sunda mah kada kabuat Bedah, ya, nya bedah. gitu panginten Oke, break heulanya ngaso heula pemirsa ngaso eueut heula lah. Teh lah, damai we di dieu mah nyantai. Damai. Gitu. Oke kieu naon namina teh nya dina ngarawu ieu teh gitu. Mohon. Dina ngarawu ieu teh seueur lah. Aya pertarusan-pertarusan ti para ngarawu gitu. Fans ngarawu Fans nya. ngarawu sebutna naon nya? Cik kira-kira Naon tah? fans Tadi teh Ngarawers. dulur ngarawu gitu. Baraya ngarawu. Baraya ngarawu. Masa Baraya ngarawu, baraya hibar budaya, baraya baraya kopi hawu, wae. Balad ngarawu. itu Ngarambe. Ini kameramen duluan ngomong. Ya, yang ramean. anjay dan enjoy itu. Ya, ya pertarusan Siap. di followers Followers kumaha tah? ngarawu Mohon. aya pertarusan perkawis silih asah silih asih jeung silih asuh Tah, dibikin di kena skrip. nah ari silih asah silih asih silih asuh teh eta teh meunang teu lamun misalkeun dipake atanapi digunakan Mohon. dina perkawis misalkan kalau itu udah jelas tulisannya Nya. Rencana tulisanan tadi. dina perkawis naon dimana teh ajen ka wargi di luar negeri lah Di luar negeri. Mohon. acarana kumaha cenah gitu Tah carana kumaha. mungkin aya perbedaannya Mohon. carana gitu tah eta Mohon. cara jeung serius Pertarasan anu sae sareng sakedik membahayakan. Gitu. Tapi hartosna Trisakti Sunda ieu jati diri tanapi cara ciri jati diri Sunda. Ya, eta tangtos tiasa diaplikasikeun. Naon namina teh ketika orang aya tamu di luar negeri bule misalkannya kumaha cara orang somea, kumaha cara orang ramah, kumaha cara orang berkomunikasi, oge kumaha cara orang ngahormat. Bener. Oge kumaha cara orang ngahargaan, orang oge segala rupinanya dina napi eta naon namina teh ajen ka wargi ti luar lah gitunya, ajen ka wargi ti luar. Nah ini tetap tangtos urang oge kedah gaduh naon namina teh rasa percaya diri bahwa orang Sunda itu keren cek abi oge. Orang Sunda itu gaya gitu dan numutkeun ayeuna sejarah Sunda bade eta Sundalen zaman kapungkurnya sebelum Masehi atanapi ketika sakumaha zaman kejayaan Sunda lah ya bahwa masyarakat Sunda raja-raja Sunda atanapi Sunda eta nyarina eta sudah menjadi satu bentukan yang keren Benar. tiga kapungkurna nah eta nilaina anu sakitu adiluhung nanya anu panginten ayeuna ternyata salah silih asa silih asih silih asuh silih wangian eta oge dianggo ternyata ti saentare buana teh ayeuna ge nah engko nganggo bahasa anu sanes sakumaha ayeuna di negara Finlandia misalkan dengan sistem pendidikan yang sangat baik eta kan anjeunna silih asahna sae Berarti eta ge ngamalkeun ilmu asah asih asuh. Atuh tangtos mang kumaha ayeuna negara-negara di luar teh silih bantos eta aya nilai silih asih Berarti
Eropa berbudaya Sunda. Swiss lah, Surawi Sesa. Siliwangi eta saur Kanjeng Lodrangga. Bener. ya. Tapi eta terlepat hartosna ya tadi nilai-nilai ieu teh salerosna memang universal. Ngabuana teh nya nilai Trisakti Sunda ieu memang ngabuana. Jadi sakumaha urang tiasa mraktekeun teh ka atau lebih tiasa ajen teh ka non masyarakat di luar atau tangtos biasa. Tangtos biasa. Gitu. Jadi lamun di Thailand mah bahasa nanti gitunya meureun. Long ke haikal kantai hauleungkeun kelang haiku. Gitu aya euyan. Dan sih ya Gitu. Iya gitu dah di Thailand. Kamiripan budaya. Kemiripan budaya sareng di Sunda dan bahkan aya naon namanya teh aya hiji carita bahwa leluhur Sunda teh dimakamkeun di Genting Island, di Vietnam gitu. Aya apa? Di Malaysia ada gitu. Da Kang Dadano tukang ngador. Kamana-mana Ngador teh ulin we hayo resep gitu. Tiba-tiba nah di Jepang Juga di Citarum saya. Laramba. ya kamari ge Citarumnya. Dolaina saya di dieu kitunya maksudna memang kan abi teh nunjuk ngecek. Kela tadi teh aya resort lorang. di Jepang ka Citarum. Langsung ke Citarum. Jauhnya Citarumnya. Citarum jauh. Citarum. Tanya, akhirnya tadi si pertanyaan itu si bule kumaha cara orang tuh bisa mengaplikasikan silih asi. Hey Mister, can I take your picture? Oh my god. Nah, buat kudu kitu wae. Aing teh apakah fashion ini atau kekerenan ini dibuat oleh pemenang perang gitu. Nah, sahabat tadi cerita bahasanya, cerita bahasa. Nalika orang ke luar negeri, Ya. orang dipaksa ke bahasa Inggris. Ya, ya si bule datang ke orang, jual orang kudu ngomong bahasa Inggris deui, Pak. Nah, eta nu keur orang pede ya bahwa orang Sunda kudu gaya, orang ge kudu pede bahwa bahasa Sunda pun gaya. Nah, orang keur barudak ngoraya ayeuna anu sareng kasumpingan ayeuna tamu-tamu di luar, sakan urang tiasa ajen, sakudak sakedik urang ajarkeun bahasa jadi bahasa Sunda. Nu adiluhungna bahasa Sunda teh kumaha? Teras tina kana filosofina, kan ari Sunda mah nya lamun misalkan cek bahasa Inggris mah full. Jatuh teh, Pak. Cek bahasa Indonesia jatuh. Lamun cek bahasa Sunda, Ti kusruk, ti jengkang, ti sewa, kosewan. ti gatruk, ti jengkang, Ti ti jebur, Ya. ti Titodok. di luhut ya Enggak gitu saya, pokoknya. enggak gitu. Ya, atosna Di mana-mana eta kekayaan bahasa Sunda teh langkung beunghar dan langkung spesifik. Jadi orang ajen tapi orang oge teu menerangan bahwa orang Sunda teh aya di sahandapeun orang-orang luar. Gitu henteu da bahwa orang teh sama satara sajajar ya pajajaran eta. Gitunya jadi orang tidak ada ayeuna pribumi itu mah tamu di luar orang kudu ajen berlebihan anu akhirna orang teh naon namina teh tamunya naon nya kitunya muka panto jual ngajualan segala rupa tah omat ayeuna keur ngajaga salah siji ciri cara jati diri Sunda ulah segala ting dijualan Pak. Ya benar itu ya. Seorangnya bulenya kadieu alhamdulillah boleh datang. Can you speaking N gitu kan ya. Bahasa Ya. semut. Kumaha bahasa semut. itu mah bahaya. Nah, artinya kan seueur oke naon bule anu naon namanya teh ngiring diajar. Diajar, Ya nuju sabarasa sih ka Pengker sareng Kang Tulang. Eta aya bule di Belanda hoyong diajar tentang arsitektur budaya Sunda. Tina bangunan-bangunan Sunda. Nah, Anjeunna hoyong diajar kana julang ngapak, capit gunting, tagog anjing, bae badak heui segala macam. Ngetep sendok, barang-barang semplak. barang-barang semplak. Lain. Kamu memang di babat dongeng kan orang Ya, apa gitu. Jadi kunaon bahwa manehna mah kan nyeun bangunan teh kaltak dan engdek gitu kan nya. Nah, bangunan di Sunda mah dengan bahan bangunan yang kai jeung api nya, tapi eta bisa tahan gempa. tah ieu ilmu Kita material bisa tahan sponsor tiga roda gitu nya. Nuhun. Saya tiga roda, tiga roda, panda Banyak, kan? tak di hawa mah kan seueur teh bangunan teh tina kai sareng bambu. Nah, di Sunda bangunanna bet ku daun. Kudaun dah kapungkur mah teh acan aya budaya tembikar. Jeung di can aya Jatiwangi meureunnya. Tacan aya nama aya Jatiwangi apa tuh. Yoi.
nya jadi ku daun teh karena anjeunna eta salah satu penyelarasan sareng alam Pak. Daun Aceh teh nih Pak. Sanes Daun tatsmi. nganggona dahon ada Dahon. api kirai itu Petar. batuk dulu kali. Jadi Ya, menurutnya maksudnya. bangunan Sunda mah ningali tangkal. Dengan ditangkal jadi sagala rupi anu ditinggali di Sunda mah khususnya eta mangrupi salah satu koneksi orang sareng alam. Ya. Nah kunaon eta dihubungkeun sareng alam supaya urang teh tiasa ngajaga dina alamna itu da aina lamun alam rusak da urang nu sangsara Benar. urang nu balangsak gitunya. Jadi dina sagala rupi tindak tanduk masyarakat Sunda atau khususnya budaya Sunda eta sangat menjunjung tinggi Allah bahasa natunya sangat menjunjung tinggi hubungan sakasasama ke alam sareng ka Gustina. Tilu katang tuan teh. Lu katang tua na itu tangtunya tangtu di Buana Sunda. Entah gitu Patulang, jadi tadi nu naroskeun tentang bangunan Karena saya mau ajen ya orang ajen nah apa di luar oge nya anjeunna salarasna nganggo tilu prinsip Tilu prinsip eta. nanging kan karena budaya atau pengalaman nu benten eta akhirnya ngalahirkan karakter-karakter anu benten. Tapi Sanes. sanes hartos bahwa silih asa silih asu silih asi ieu kuno atau teu tiasa ngabuana tah buktosna bahwa seluruh dunia ini sepakat untuk nah warnanya urang teh Beres. nu eta teh ngaluas. ngaluas dan seluruh dunia nganggo eta Pak. Ngangge eta. Nganggo eta disadari atau itu. Beres. Gitu. Tapi bahkan yang orang luar negeri WG gitunya cek kasarna orang luar negeri ka urang teh sumping yang diajar itu. Ya kan? Apa yang diajarkan tadi teh ageuna disebutkeun kana permaterialan Kasundaan. Oh, dina arsitektur, Dina tacan oge dina bahasa, tacan dina kakayaan alat musik, tacan dina kakayaan kawin misalkannya. Seueur kakayaan Tino kawin, Pak. Kawin. Oh, kawin. Ha. Bener. Hanya Namanya eta jadi sok kumaha adiluhungan nilai leluhur Sunda teh gitu nya. Janten urang ulah ngarasa letik hate. Letik diri, rendah diri gitunya bahwa ketika orang mayunan bangsa luar ge jeung urang lain sara kudu ngarasa superior oge. Dalam urang ngarasa superior berarti silih asa silih asi silih asuna gugur Pak. Jadi orang kudu bisa nyetarakeun nyelaraskeun ka kapada ka saluhureun ka sahandapeun bahwa urang di orang Sunda nyepong dina silih asa silih asi silih asuh. Nah, panginten kitu mengrapi. Tah eta gitu kalawargi sadayanya. Pertarasan deui teu ieu cingkan naon tah. Masih ngenahan silih asa, silih asi, silih asu. Sae. Ayah pertarosan hiji deui. Bari hiji bari dua bari tilu da ieu mah Hiji wae, subuh mah. tenang aman. Kan silih asa, silih asu, silih asinya. Asahana nomor sabaraha. Tak pami asahan bari teras dijawab atau pinter. Kenapa tuh telah dijawab? Pas jawabnya kami orang asahan biasanya nganggo tinu 400 unsur kan udah 800 karena Ayo, goblok, goblok, jeung aing. 4.000 nah di akhiran kan nanya sah. biasanya di akhiran kudu 8.000 jeung 12.000 kamu 12.000. tos dikana tisukeun eta teu rasada nya Pak nah berarti eta teh sae mohon ada. So, Eta Sherlock gitu. kami asihan enggak Kak Mang Marino aya asihan ti Cililin cik kumaha Tah. Bener. asihan ti Cililin cek si Akit teh harita Pak Wah anjing kira ada sakral ya juga nanti. saklar Oh itu tuh. Langsung jatuh cinta pakai klakson Lamborghini we sakali. Geus bogo mau asihan-asihan lah ku hade urang hirup ku hade urang ngolak naon ngagolang ke nafsu kanu kahadean geus awewe ge da geus nya Bener. asihan makin tinu kahadean ibaratnya kitu sanes padadan cikannya berarti ASEAN di Cililin teh gitunya Leres. kahadean ku kahadean cek tiis cetis gitu pokoknya mah sini sayang nah gitu biar licin ya. nah enak karena asuhan so sama Rafi asuhan kumaha tah tadi kan asahan tosnya asihan tos ya asuhan Asuhannya. ya sok jangan sampai salah asuh Pak Bener.
asih asuh asuhan. Ada tarik mikirnya ya. mikir ya. Kontennya sok, cik kan. asuhan Tapi kesesahan meureun mah ngararai. Ngararai teh sese. Ulah aduh ge salah asuhan, Pak. Urang teh tapi bahaya. lu bahaya maka didieukeun geura Asli. Bahaya mah nincak bom. nu bahaya ini kan didieukeun Bisa ngajar teh. Bahaya mah cak iket tapi istirahat. Jamin digebukan. Kemudian Abdi memakai ikat abdi teh dincak. Bapak. Oke lanjut. next Ya kontennya sangat membahayakan Bahaya tenan. bahaya Tapi artinya ieu mah urang ngabanyo teh da orang Sunda mah sawokan. eta Sanes adab naon sanes. Moal saimbang dunya teh ayeuna cahaya oge da dinu poekeun we. filosofis banget Tauhid. Tauhid. ayana caang sabab Ayeuna poek. Sanes pamit tadi cepat. karena dipuji Anjing aing langsung astagfirullahaladzim abi teh moal unyang anjing tadi nama sia euy. Kami pangeritkeun nya sigana loba. Terus aing langsung pegat. geus udang kieu geuning geus udang geus tidak dieu karena udang geus ek dijelaskeun Udah oposisi si bapak ieu ya rame wae teh. Aduh ya Allah ya Rabbi Mustafa. Kumaha Pak? Ya ini santai karena ada kepadaman. Kan ada PLN nya. Aduh, Gusti. Jangan sampai apa? kipa Segilah ya. eta kitu Bener orang. keseimbangan Anjir, orang kacopetan kudu ikhlas. kudu eta teh Enya. Bener tuh. kumaha tanda cara ikhlas Ikhlas kena. Buat teh urang teh pohojakan. anjing eta jero Asal orang tiba-tiba kacopetan isu kan yang jadi copet. Ulah keun bae copet mah batur. Kita copet. Bener gitu kan we gitu orang teh apal eta mah. disebab kecopetan orang jadi Copet. ulah eta teh nya Belajar tenang ulah kanu hararade. Belajar tenang mah kacopet. kumaha tah Sok copet mun riweuh kapan gini. Beah dikebukan. Dia belajar tenang kacopet. nah eta geranya urang ngawangkong ka ditu ka dieu urang ngawangkong tapi nya eta taya-tayanya ti adadanya dina sedikitna pan judulna yang ngarawu teh nya ngarawu ulah ageng teuing saeutik nya urang mah Tidak ngaji santai tapi bermakna ya gering. Karena kasautik bieu Ada bahagianya. bener nya nonton ieu mah bari ngopi gitu nya balik fitness nya. Kan edan. Sehat. Harus sehat. Mensanain corpore sano. Sagala-galana mau ngalapikeun ka ngahakan panci baik Kang Ibing tanya. Kudu kitu. Sok kesimpulannya. Jadi satu kapan sih? Boleh. Si Bapak ieu mah nya. Sok ngaruaskeun ya aku tuh kaget banget. orang arewas eta ditanya Allah Akbar Asli Bapak ieu mah. aduh wah eta teh karamean dina ngarawu nya Yes. alhamdulillah gitunya orang tiasa sumping di dia oge Kang Dadan tiasa medarkeun dina segala rupi tadi asah asih asusan Siliwangi jeung walaupun abi diontrog langsung ditanya langsung tidak di briefing oge Kang Marino sami oge tiba-tiba nya Mohon. tiba tak bising we mau kontekan bising Teu abi mah. henteu Mohon nembe tepang ya ayeuna. asa tetepakeun si can karena itu Asli aduh. Silau. nah itu Orang kan ditransfer aja. tah itu kepala wargi dulur-dulur ngarawu sadayanya urang kedah gitu sakedik-sakediknya apal kana jati di urang apal karena kasundaan anu memang bahwa Sunda itu luas jeung Sunda eta gayanya Gaya. gaya gitu nah oke lajeng langsung kana Mang Marino bilih bade penutupan Menutup ya kulen terbaiknya penutupannya Sunda mah budaya silih asah silih asuh silih asih teh eta keur diri pribadi jeung sasama gitu
Ya jeung kali gata di aing teh arah teh. Ngaulang aing euy. Tah eta apalagi-nya atuh mudah-mudahan ieu dina ngawangkong ieu dina ngarawu ieu urang manjang dina segmen-segmen nu ayeuna gitu. Oge terakhir ya. Aya kesan pesan keur barudak-barudak para jamaah ya. Para jamaah nanya ti Kang Dadan mangga Nah, dia mah kesan pesana gitu tentang dina tadi eta asah asih asuh pesan teh asa dina buku tahunannya perpisahan pesan-pesan dan kritik dan saran biar sasakinya subscribe nah hiji pami naon minat teh nya sakumaha tadi abis sanes hostnya Beres. tapi hartosna ieu ngarawu urang cuang kokolakeun janten tuntunan anu janten tontonan kembali tontonan anu janten tuntunan gitu hampura gitu nya gitu teras dina ayeuna silih asa silih asuh silih asuh silih asa silih asih silih asuh silih wangian dina Trisakti Sunda teh nya nah eta nu tiasa janten nilai urang bener naon namina teh jadi ngeblanknya gitu nya jadi si Trisakti Sunda ieu teh anu jadi acuan atau jadi pedoman urang keur ngokolakeun hirup misalkan cara ciri jati diri Sunda nanti lah Ya. ical gitunya yang orang Sunda mah kudu gaya kudu bangga bahwa bangganya bukan bangga Sunda ya tapi bangga bahasa Indonesia nya udah bangga gerah reueus ya orang Sunda teh gerah reueus ku kabudayaanana ku margi sakitu adiluhungna budaya Sunda teh gitu no eta tiasa universal sareng teu lekang ku zaman gitunya nu disebut orang Sunda atanapi budaya Sunda teh kuno henteu sama sekali sehoreng teh nilai-nilai budaya Sunda eta anu dianggo ku saantero buana ayeuna nya bade eta universe gitu nya nah tina sagala rupi filosofi kahirupanana budaya Sunda teh eta anu universal tiasa dianggo di zaman baheula oge di zaman ayeuna nah tangtos sareng keagamaan khususnya naon namina teh eta oge saloyu sareng anu naon namina teh nilai-nilai keagamaan anu dicepang urang sadaya gitunya janten nilai kahadean nilai silih geuingkeun silih asuh teh nya silih asah teh silih ngadidik urang sagala rupina eta saluyu sarnyana gitunya sareng nilai-nilai kasayan kehidupan orang sadaya ayeuna gitunya jadi orang Sunda kudu bangga kudu reueus karena budaya Sundana oge orang Sunda kudu gaya heulanya sedangkan dia barudak ora tertarik diajarkan budaya Sunda da nu ora nu budaya anu kolot nu ngariksa bahasa gitu meureun mangrapitnya nah eta alhamdulillah urang ayeuna dina segmen silih asah silih asuh silih asih tehnya geus urangna gitu kabudak ngora oge keseluruhan lah gitunya pembahasan ayeuna teh sangat menarik banget gitunya nah hatur nuhun ka sadayana mugi geuning rasa rehat abdi pamit Abi Rapde Julfikar salaku host oge Mang Marino oke Kang Dadan Pamit sadayana nyungkeun dihapunten bilih aya lepat carios hatur nuhun cag Abi OTW deui Wilujeng Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gerengseng.